Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luka pare melakna di barasahan, duka tulu duka sarare sorakna rada eueuhan, daun awi daun gedang ngalana diparatikan manawi eukeur harudang sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mugi-mugi nu tamat ngawlar salam kalayan ikhlas dikerasakeun ku Allah sing loba duit. Sing aya nasib angkat ka Mekah, ari balik ka beuli sawah, kajieun imah nu megah, ka beuli mobil nu mewah, milikna sing tambah, rezekina sing tambah, pamajikan ge sing solihah. Kadinya atuh Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu diutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadits. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mau balik cuma satu. Jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah. Dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf, jangan dulu beranjak bicara dengan kata, bahasa, kalimat, apalagi disertai dengan gerakan apapun sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Faham? Bilih kirang jelas. Tong ngomong gitu tak. Lamun kuring can ngajak ngomong. Take lamun kuring geus ngajak ngomong. Yuk kurang ngaromong. Siap sadayana ceuk. Akan siap. Atur. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadacan sim kuring lumampah kalian ngaguar bahasa jeung kata katut kalimat anu sejena lumakuk ngaguar catur musomaona jantan bukur pikeun bahan tapakur agar para dulur calikna ilmu daya lepah pantai sim kuring nyuhunkeun widi utapi ka para kiai utama, ka para ulama, tekantun ka para pinil sepuh, teu poho ka para tokoh, teu kaliwat ka para pajabat. Kami nyebreken kesini hati nugar kemakruh asli murni ti Gusti nu Maha Suci nyetan morupakeun hiji kanikmatan anu hakiki. Maka sikal gadengan eta kabina sim kuring dina waktos nu ayeuna teu aya nu terang di antawis. Ku kituna peryogi ku ibu kauningan peryogi ku bapak-bapak kauningan naon kabingah nu diraoskeun ku kuring waktu ayeuna. Kuring bagjak, kuring bingah amar wata suta bingah nutaya hirna birehna peuting ieu ditepangkeun diriung ku jalmi-jalmi anu hariru. Alhamdulillah kadeuleu ibu-ibu nu cara nukul hariru. Bapak-bapak gen biasana kurang nyorak hariru sadayana heuweul nu paeh neng cereh di tengah urang sadaya. Yang mana di dalam kehidupan ini tidak luput daripada kebutuhan, betul? Betul? Tidak lepas daripada keinginan, harapan dan cita-cita, ya. Maka keinginan manusia, kebutuhan makhluk dari dulu telah ditantang oleh Allah untuk meminta kepadanya dengan doa. Selaras dengan apa yang diserukannya, ud'uuni astajib lakum. Baik, anjeun geura marita ka kami layan doa. Apapun yang kamu butuhkan, tautkanlah kepadaku dengan doa. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu cita-citakan, pohonkanlah kepadaku dengan doa. Maka niscaya aku yang akan memenuhi permintaanmu. Ini adalah utak firman Allah. Yakin? Yakin? Yakin?
mungkin bagi seseorang yang tidak suka berdoa kepada Allah. Masuk ke doa kamu. Akan masuk ke doa. 70 30 insya Allah. Jumlah gitu rubokannya awal we. Teuing lamun saurang nedua sewa. Matak terus terang abdi mempake serat. Di mana baik acara naon baik ngacaprak-rakap tuh manina jeung henteu itu kumaha teu mustamikan di mana mustamina kukuring nu kadeuleuh lain awewe teu sumanget. Jujur aing mah hirupna. Dia jangan dulu negatif thinking saudara. Ulah beda kuring lalaki karesep jeung salerana awewe, tapi realita berbicara. Terkadang wanita itu dipandang lemah segalanya, betul. Terkadang wanita itu dipandang hina, betul. Padahal bolehkah wanita jadi pejabat? Boleh wanita jadi penguasa? Boleh wanita jadi pengusaha? Bahkan yang bikin rumah tangga beres kebanyakan dikerjakan oleh beres nusok gegeroh di bumi. Oh sok sanak kerja gegeroh mal poe nusok nusio oke awewe nusok ngasuh budak awewe budak ngising oke diomehan ku kucai juri di mana lain ku awewe kucai jaman mama sok berapa nu gaduh pangaosan minggona awewe nu sok seueur kompak kana pangaosan sasihan awewe nu gaduh panyawat sasihan nu gaduh diridit sasihan kiai runtak rumah tanggana pagodaku pengusaha nanjung jadi bangkrut katipuku pajabat oge dipecat katipuku nu gampang manyun babari babau nu epes mer babari leweh nu sok nanyuk tara bebeja mata cek beja ge parat di neraka lolobana alhamdulillah tuh eli kanara kaduli ya Allah ya Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadaya mugi Gusti ningali ka abdi sadaya kalian rahmat sareng magfirah Gusti khususna nu hadirna iwanci nu hadirna iwengi muga-muga sapuhan mempamaget istri jangkung pedek beungar miskin beungar peot sadayana sing janten ahli sawarga amin ya Rabbal alamin kosok ngadoa Rabbana atina fid dunya sok dibaca mah pada osok tapi aneh nepi ka paeh teu apal kana hartina teu apal itu aing mah nyora sok tong neulekeun ngungkul bari teu nyora da aing era di deulekeun ajaran ku akang aja dok di dieu yeuh aing di deulekeun ku jaman teu ngomong daerah oke itu goblok berasa mau batur nyorak yuk ada lah nyorak lah dong ditahan bisa setruk kok ada jujur jengwing mengerti-ngerti ente apal-apal ente montong sok nalila jujur montong bol dupi ece resep kusalaki dibohongan resep ente dengekeun para tersangka hoyong dijujuran ke salaki sok diajar atuh da jujur mah teu kudu dibantuan hayangan dijujuran tuh pamajikan teh ame tere beres masalah di mana akang aja tartek dina akang hayangnya nung bebeda bade di widian gojek juga semening tuluykeun we bohong ngomong dijujuran kata kahade poa atau doa anu kukuring dibaca tadi ge lolobana teu ngalarti leres ngaku rumaos paingan atuh paingan kuring ngadua ti perempeun
sinarang hate aya kene jaman nu culang cileung bari malaweung aya nu kitu hiji kita nu moal diijabah kuring anu nanti bareng-bareng dibarengan ku pikir sinarang hate aya kene jaman nu alang kesoh teu daek cicing aya dua kuring anu hate bareng-bareng dibarengan ku pikir sinarang hate aya kene jaman nu ngopepang ngorekeun HP aya ngopepang ngorekeun sok pengera-era jeung enak teh teh jalma teh nyambeulah kan euy nyambeulah kudu kieu tah isukan para dulur lamun masang lampu lamun ajengan cicing di dieu tah lampuna di dinya tong di dieu panas jadi tong di dieu wae nu panas nyoti sing apal fungsi lampu teh penerangan jam nyaangan deuleueun nu aya di panggung lain nyaangan panggung waktu ieu deuleueunna kuring mata beungeut kuring sing kadeuleu dan cahayaan ku cahaya lampu aya di luhur koek sok tong putar suasana ini kritik membangun oh ada kepoce ajaran gerak ku enteng ngejaruk di dieu itu sabaraha kita namanya receh kuring anu hate bareng-bareng dibarengan ku pikir sinarang hate aya kene jalma nu badegong kawas tegap leung pangabutuh geus sahayang amin amin rajan amin hajakal kokodna teu diangkatkeun kokodna sok aya akang sok ningali jalma nu ngadungah kokodna ngampreh sok aya cik cek akang eta lamun ngadungah kieu kadeuleu seriusna teu asa henteu cara tong paretik teuing da teu ngadungah ngangkat leungeun oge ka beuleut teuing da Allah mah uningan lur tong mikirkeun Allah uningan jeung henteuna kali yakin Allah mah maha sagalana daras kitu kan ngan urang sebagai makhluk nu butuh ku Allah nu minta ka Allah nu difasilitasi sagala ku Allah kaasup leungeun diciptakeun dititipkeun ka urang ku Allah pira kudoraka pake ngangkat ngadungah minta ka Allah bilang bara jeung natungtung doa teh diusapkeun kana beungeut kosok kan natungtung salat akang teu osok mah sabeungeut beungeut saha nah ye kapan eker berjamaah beungeut teh loba bisi kitu heulangan nu ulah mah musa beungeut Pak bisi ayeuna kang keur berjamaah Assalamualaikum cing eta palakuan akang keur kikituan pi amaneun pi riweuheun saha nu sorangan teh kitu tah ulah sabaraha hiji teh sakieu dua kalikeun dua kuring anu hate bareng-bareng dibarengan ku pikir sinarang hate aya kene jalma nu ngalepus bari arudud aya lepus bari arudud aya nu kudu di pareuman tong geus ya pan aing mah teh jarang budut lur tong disumputkeun da kadeuleuh mah heueuh panas-panas kana kokot so capit bae kieu biasa so motong song sensitif jeung uing mah dateng nyarang budut ieu mana kecampuring nyarang budut henteu nya ce so naon sababna kuring mah hayang fanatik udut akam teu ngarugikeun ka kuring ngarugikeun palabah mana sok buktaskeun goce rokok akang leres nu nganyuk oge nu nyeungeut nu ngenyot nu kabesekan nu batuk nu gering nu modar maaf resep ningali salaki udud wae dulu osok ngomel ka salaki
ngawaro henteu eureun ududna henteu matak na jedog kabiuk-biuk tuh Kang sok moal ngawaro ieu nungtungna makalah nyerekan ka euceu nah sia desa awewe cerewet-cerewet urusan urudan urusan aing da kudu pipilueun sia mah da angker mah udud modar nu teu udud pae tetap daripada pasean demi keharmonisan keur bae salaki mah masih samodar samodar ge moal wujud ngaminta bako nah itu sing sadar sing heueuh ge ece nyarap udud ece ge ripuh teu ududan mah tapi akan ulah lepat sangki kan pamajikan ngomil pamajikan ayeuna ngageurekeun ka akang teh keheul teuing tapi jero hate namanya jeung karunya bisi salaki ger bisi bisi sok sanajan kitu keur halus masinyalna ulah boleh teu mah pagahan sok pundukna teh pencetan tongong usapan bari pok ngomong apa hampura ieu mamah teh ngomel we ka apa teh masalah udud lain kunaon apa teh naon sababna abdi kitu nya ka apa sabab apa maka tingali pisan nyandukna kana udud wasiat ti abdi sakumaha apa nyandukna kana udud omat apa tong udud jarum nah tega eceun le saraki udud jarum geuting paralon di bakoan daripada tak gitu nya dok da ieu nama bujang-bujang ku ece ku dinas kesehatan di pepelingan teu diwaro ku perusahaan di pepelingan teu diwaro rupa-rupa gambar jeung rupa-rupa labe rupa-rupa motor dina kang rokok saolah-olah buta huruf peringatan dirinya teh lain anjuran bahkan dirinya aja merokok dekat anak berbahaya bagi mereka bohong eta teh kuy naon sababna di deuleuh budakna anteng bahaya kumaha budakna teh anteng babaung henteu eta na gambar budakna rungsing henteu yo enakeun haseup ngepul tina sungut bapana yo jadi gambar eta dan udud teh beunang dipake ngasubun aya nu pondok tapi horor nu gambar tangkorak geuning teh masuk ningali lecet gambar tangkorak dina cangkang rokok eta mah pondok tapi beureuss merokok membunuhmu dulu da teu sarieuh naon sabab nu maca pinter moal sieun kecuali namun diganti ngaranna ku merokok membunuhku itu kan membunuh merokok membunuhmu dia aku yang merokok ya kamu yang terbunuh aman kene heuh deuleuh na gambar ece na teu sieun cenah di gorong gurung tangkorak eta mah dua cenah tangkorak mah nying sieunan justru eta teh maturan tangkorak teh ece cacak-cacak juri deuleuh itu maturan ka nu oh, nah ece atuh teh hayang maturan sakitu jalma. Ulah kita mah dina gambar nu udud mah jadi jelma tinggal nu teu udud mah jadi juri tembok. Oke. Sok lah, tenang. Hidup udud hidup. Daripada kampanye partai mah tagribeuh. Nih kampanye udud. Nah, esuk kana wangieun teh pakai serat partai udud pasti bakal loba peserta ini winge daek lah jadi jurkam lamun aya partai udud dah lambangna ulah rokok da sok beuna ku cakra beureum no smoking lambangna ku gambar asbak ai asbak teh nyaeta hartina leuwih ti heula asbakun eta teh ngaran bahasa Arab teh leuwih ti heula ieu asbakna mah teu pantes nu udud asbakna ditukang di anggar we di hareup asbak mah selaras jeung ngaranna asbakun itu teh leuwih di hareup eta diantawisna. Jadi walaupun suasana kita bagaimana sedang berdoa saudara dina waktu kuring ngadoa aya jalma nu alang geso teh
cicing anu curang cireng bari malawun aya oge nu ngope pangolikeun bobogahan masing-masing HP cicingna kan tong ribul HP maksudnya gitu aya oge nu ngalapos bari arudun sok sanaos surang teu apal kana makna tina eta doa kalayan harapan mugi Allah tembgakeun ijabahna amin ya rabbal alamin master of ceremony ya kaharti teu pakam bocah kaharti oh paingan Allah betul sunatkeun ulah teu mun ceuk nini panarti puanci ceuk budak ngora pangarasa cara ceuk sepuh pangdung waktu mun kolot nyebut protokol eta tah sunnah anu geus kuring dipehormat popo batur salembur nu pangkatna rada ukur dibandingkeun jeung gubernur ngan kiruk teu makmur unggal isuk nangkep buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireukna eta ketua RT datang raskin RT sok pusing datang PLSM RT sok jengkel diomongkeun kudu teu kabere padahal RT teu ngaletakeun RT mah aya PRT aya PRT sing sopan adanya PRT dong ya mugi-mugi we pengabdian Pak RT teh sing pangkat kang rahaya diwales Allah ku kesaing dunya akhirat amin Bapak RW nu teh nyontoan gawe pakadus LPM kali BPD nu nembe capek buruhna teu patingkeun Bapakku nu pinter mangku pinter ngarawuk sadaya parat ka pamerintahan desa nu estu geuleuh jasa para kiai nu tarapak kiai jeung batur selamat sahi para ajeng nu teu kabur di ajeng dina riungan ibu hajah bapak haji nu teu baraka Allah kanu pinuji ibu-ibu bapak guru nu payus digugung patnas ditiru dumateng para pini disepukan sami rawuh ing dalem menika kang sami-sami kula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ngartos apa boten ngarti tak ento bahasa naon eta ai Jawa jelma atau lain jalma mah Sunda mun Jawa mah bohong ari Sunda jeung Jawa teh teu jauh beda keceu dina nyarita lamun Sunda identik kana huruf A nah Sunda Jawa mah kana huruf ye ai akampan aing kikieuan yo nah akeneh wae atuh oh nu ge mewon Sunda mah kana huruf Jawa mah kana huruf cek kurang Sunda nana berarti cek Jawa nah sok nyorak nih nyambung mun cek kurang Sunda kata berarti cek Jawa mun cek kurang Sunda kata berarti cek Jawa bangkong juri kapan kotok mah hayang maknya katak jadi hayang katak mah bangkong mun cek kurang Sunda jajak berarti cek Jawa mun cek kurang Sunda batal berarti cek Jawa mun cek kurang Sunda kuntul berarti cek Jawa bango jadi itu kapan kana cek aing oke tung-tung bango nah nyebut bango kapan aing kuntul jeung bango teh sabangsa ning manuk sama beres kitu coba tungtung nage kana laras paduli teu enggak aing mah kana bango maksudna oge nanti bango masalah euceuk eta mah teh sok positif tuh jadi nu dimaksud kuntul teh nya eta naon nini aya ceuk aki-aki parawan second aya second peda hiji yang tukang soal Nini nu di samping pamugi leungit ka pusing amin tempanatik teh jeung aing mah hareunya doa aminan we heuh wanojak nu dikabaya pamugi tambih manolia ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit ka bingung bapak-bapak
nu di kopeah pamugi tambih kabingan atuh lamun aya nu sirahna teh di kopeah kira-kira doakeun atawa ulah mantap nyumput geuring kita sisa geus kadeureun ieu kita tadi sirah si akam jadi masalah penting ieu doakeun eta makhluk nu teu di kopeah doakeun ngajedog sia mah pasir mantap kapan rek didoakeun eta dokter protes cici ngomong akam negara doakeun eta nu teu di kopeah dulur eta teh dulur kitu atuh hirup najan sirah teh di kopeah dina doa tong diwilah-wilah urang penta ka Allah nu Maha Murah kudu masing meriah muga-muga nu teh di kopeah sing laleungit kasusah amin lulus eta doa ada tong diwilah-wilah Kang Akang jangan dulu merasa optimis dan kepedean pohon mastaka di kopeah mata jadi sabab kasur ka surga can karuhan ieu paglit teuing atuh da bahasa ieu sarua amun ceuk kuing heueuh ceuk cemuhun eta teh singkang kapan singkang teh lempeng alias beng bing meng nyeng grup kelempeng sok ajaran ku ece maksa make cungcat nyengsol ngareunah teu nyengsol mah teu lempeng tapi nyelap ih kudu proporsional segala rupa oge eta diantawisna nya ece juga jangan merasa optimis dan kepedean bahwa mastaka make tiung jadi pangaruh asup ka surga cantang tuh muhun tungguan sirah di kopeah mata alus kana lampah cantang untuk pagatuh dina huluk mata alus kana lampah da buktina rengkah parikola jelema siga nu heueuh rumingkang di alam dunia sirah di kopeahan gamis parat nepi ka napiti sorban ngamai nepi ka mumuncangan tapi aneh palawargi jeung dulur teu daek jeung tatangga sopan eta kana hutang hese gawena ngomongkeun aya nu huluna di kopeah lakuna kitu aya nu huluna di tiung lakuna kitu aya eueuh heuh maneh eta teh matak nyebut aya ge si eta nu apal saha nu apal kana laku satang tuh nu apal kana laku pribadinya maka apapun alasannya siapapun yang menjawab itulah pelakunya saudara can kantengan nu di kopeah asup ka surga leres ka nah cacak nu di kopeah can karuhan asup ka surga komo adinya aing mah perhitungan gerakan aduh buru unggal poe masangson eta teh kabeli kopeah aya pakuhu aya oh iya pakuhu adinya warga pakuhu sanes kurang dieu pangadamelkeun proposal permohonan ka Kabakesra khusus nyuhunkeun kopeah jeung warga pakuhu eta kan kopeah kaketu lain sirah sanutang untuk bakal asup ka surga sadayana leres naon sababna lain kopeah jeung eta kaketu nu mata asup ka surga ku halusna lampah jeung leres entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah terang akan di antara surang nu bakal asup ka surga ece terang henteu yeuh ece jangankan ibu dan bapak yang merasa diri bukan ulama dong bujeng-bujeng akideum nini memanggil bibi nu ngarumasakeun sanes kiai yo ece tingali ka dieu seorang Muhammad Ridwan ditegem ku ece siga heueuh kuring jalma bener dipandang ku akang siga nu nya kuring teh jalma segala bisa realita berbicara di alam dunia kuring diugung-ugung ku ibu-ibu dinambah-nambah ku bapak-bapak dihapit ku para kiai diserangan ku para ulama dipisobat ku para pejabat birokrat jeung konglomerat dipisono ku para tokoh dipidulur ku para
para sepuh. Kayaknya saja saudara, saya ini orang pintar, saya ini orang mulia menurut kasat mata manusia yang sama sebangsa dengan saya. Tapi ingat saudaraku sekalian, belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah. Terus enggak. Maka hirup lamun keur ngajedog dina hade tong asaing pang hadena hirup. Jadi goreng, jadi tuna. Lamun jelma geus asa hade nu kitu teh panggorengna sababna jan laguna goreng dihadean ku batur tara daekeun. Aya nu kitu. Lamun jelma geus asa pinter nu kitu teh pangbodogna sababna jan laguna bodoh diberi ilmu ku batur sok gengsi nampi bari manehna teh ngomong bae da aing ge apal ieu da aing ge apal ieu. Duh, jalma. Saya awon pami kasifatan manusia kitu kan. Saya awon. Ya, asa aing pang hadena, asa aing pang benerna, asa aing pang pinterna, di mana kehidupan jelma sudah didasari dengan kacap asa, maka itulah orang yang sangat disangsikan keyakinannya. Kenapa? Aing ngaran asa teh kecap anu nandakeun kana hiji karaguan. Contoh, eta teh asa paku, asa lain, yakin teu? Hanteu. Henteu kade. Lamun keur cicing dina bener, montong sok wakana salah batur. Kuduna ajak batur karena bener jentong asa aing pang bener mantok ke masjid geus beres dirinya teh berjamaah nyala ngujar di balik malam teh teras ngomongkeun teu ini leungit ganjaranna teh kumaha carana sangkan si ganjaran eta tulus sangkan ganjaran eta ayeuna utuh wayahna tong teh ngomongkeun anu teh ka masjid ngan singga belang polok supaya teu diomongkeun mantap ke masjid. Betul. Ayo masjid mah paku nyieun pada megah ngesian pada wong beda sahuru. Nanti insya Allah ketang paku di dieu mah berjamaah mah pasti disiplinnya. Insya Allah tiap lohor bedug geus di masjid. Jika mayoritas pas itu sadaya turun asar kokol geus di masjid. Jadi muka surga na genang. Cek bedug teh ka paku bye bye paku. Ieu paku mangajedag we di desa. Cek bedug teh hiji deui ngomong bye bye pake sana cek saha teh cek aing eta cek dosa cek aing disebut kokot geus kawalat pakuh mah kieu ajengan disebut kokot eling so yuk balik ke aing mah panakolna kokolna euceuk paduli teh dipangkatkeun jeung kokol mah Pak. Dan sababna najan leutik ini mang bedug tetap bersuara paling depan. Oh, di mana jumaahan ame adzan takol bedug. Angat nu ditahna mah takol bedug. Tapi teu wani ieu nu nakol mun bedug heula memeh kokol. Sok cenah maneh we cenah kol. Cek saha teh loh kokol ka aing bedug ka aing kieu tah ngaji jeung aliran sesat teh sok kamu ditanya kol bedug osok panian bedug heula tara anggar naon heula terus kitu ilahar kebiasaan sok di mana-mana teh tong 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 duh kan gitu ajaran ke akan bedug heula duk pasti nu terjemahan kieu buah edan saya macam bedug mau cacat nu kitu diomongkeun lamun dirobah teh kebiasaan bari jeung teu salah sok gerakan nyemutan bangka
entah kalian nitip lah, entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah, betul. Abdi ge caca kiai, tah caca kiai cek batur can karuhan asup ka surga cek caca kiai. Komo oce. Pikiran oce. Padahal kuring paku kirang kumaha ngaran mah geus mirip malaikat penjaga surga. Malaikat rin tuh ngaran Ridwan mapang saya-sayana bakula aya dina Persib sayap kanan nomor 23 ngaranna M Ridwan nu gaduh ka Sidaha Manarti Tasikmalaya ngaranna Ridwan Sam. Aya deui pemain naturalis sepak bola asal ti Maroko bareta dikontrak di Indonesia nubung teu mubukna sok dibeungkeut ngaranna Ridwan Barkowi. Aya deui nu keur ngacaprak rada karepeun ece jeung akang ngaranna Muhammad Ridwan. Aya deui nyaeta pemain dangdut baheula mun teu salah tahun 80-an anu tunanetra ngaranna teh Ridwan Hasyim. Laguna Boneka Cinta. Sungguh engkau bagai boneka yang tak punya hati dan juga perasaan. Allahumma sholli wa sallim. Kapan aing mah jeung nah itu nepi ka barat di surga ge nu ngajagana malaikat. Sugan aya malaikat di punten aya Kang Edi aya. Ayana Kang Edi sikek daftar oge jadi malaikat geus ditutup. Geus tungtung nageungan salapan malaikat Malik 10 malaikat Ridwan eta nu wajib dikanyahokeun aya Kang Redwin didinya. Mata aing ngaranan budak teh sing alus eta. Taroskeun tak guru abdi di dieu para kiai, para ajengan nya. Pasti itu cenah oge cek agama lamun ngaran awewe kudu nyunah nyaeta kumake Siti. Mun lalaki ngaranna teh mimitian kumake Abdu. Mun teu make Abdu make Ahmad, mun teu Ahmad make Muhammad. Mana contohna awewe make Siti diantawisna Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Masyiton, Siti Maimunah, Siti Maimunah, Siti Maisyarah, Siti Muasyirah. Jeung sajaban. Mun lalaki make Abdu ngan omat, lamun lalaki make Abdu kadituna tong salah ngaitkeun kajabi kana Asmaul Husna. Mana contohna kajaning Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik jeung sajaban. Mun teu make Abdu dirinya make Ahmad, Ahmad Hidayat, Ahmad Fatoni, Ahmad Dimyati, Ahmad Taufik jeung sajabana. Mun teu make Abdu jeung Ahmad mangka awalna make Muhammad, awalna make mana contohna ece contohna eueuh deui pang alus-alus ngaran nu mimitina make Muhammad nyaeta nu tungtungna Ridwan. Kapan heuh geura coba akang hiring akangna geura Muhammad Ridwan. Muhammad geus kaluhan ngaran nabi heuh. Ridwan ngaran malaikat. Jadi ngaran mah geus pol. Tapi ka modal ge mau diganti aing mah geus Muhammad Ridwan. Udara anjir gambarna canggeulun coba deket. Cek aing mah lempengkeun atuh Kang ulah saujeratna teuing. Jeung sabatur da aing ge nu neuleuh milu cangkeun. Untung aing terungkat oke yuk. Ieu we aduh. Gitu siakang. Sagitunya ieu mah ngaranan budak padu wae daeraheun lamun budak make Abdul Rojak teu bisa diojak-ojak. Ulah make Siti Khadijah cenah budak kene bisa dijah-ijah. Di urang ge cenah aya cijah Romihun al-Barjat. Ulah nyunah Siti Khadijah halus. Istrina Kanjeng Nabi leres kitu kan. Tuh.
ada ulah teh Muhammad Khadijah Abdul Entin boro-boro kana eta ngaran Mimin make Siti ulah teh kan sabdi si garing liranya ngir sok ajaran Siti Mimin itu udah Reung nanya ke budak pakai serah hai si lain geus di ngaran anu jang abdi Pak Kiai heuh atau saha ngaran maneh abdi heuh abdi mah Gani Pak Kiai Gani nuhun cik atuh jang make Abdu kapan aya dina Asmaul Husna Al-Ghaniyu jadi Abdul Ghani ameh sae amoal bisi carekan pun bapak kunaon ku tanda abdi mah sanes dina Asmaul Husna tina naon ceuk bapak ngaran abdi Gani teh tina singkatan naon eta dumeh bapak abdi angga indung nani jadi Gani oh di ayeuna mah tuh leuheung lamun kitu eta maneh kumaha lamun bapak sia Abbas indungna kokom singkatan dengkeun lah ya kapan singkat Basko oh tenang kumaha lamun indung sia Nyi bapak sia Heru kumaha lamun indung sia Mumun bapana Iding dipake ku sia moal Kiai ganti we atuh jang kunaon james bon ngartos najaga masjid dan pak halo katanya hoyong ke surga para dulur hoyong ke surga terang jalan henteu yo di antawisna buktikeun hiji dawuhan Rasul sajal manu angkat kana tempatnya ilmu maka eta jalma kaya ngapa jalan ka surga amin sajal mah anu ngangrangkakeun sampean ngepatkeun leungeun ridho mangka kuning ati ngajongkeun diri hadir ka majelis taklim mangka eta jalma bakal dihampura dosana meme ngalengkakeun sampean amin lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah calikna jadi ibadah nundutan cek saha eta yo aing ngomong tong padu calangak deui bisi ditengor ku aing coba pedas coba salah pikiran heula aja lu cek saha atuh eta nundutan jadi ibadah gitu teh sih jeung mah padu calangak boro-boro nundutan atuh nuhun ka kecan karuhan heuh kalau nundutan geus direkan ibadah atuh meunah nu hehe leuwih ti ibadah eta mah gitu atunya ku ayeuna urang angkat ka pengajian dengan mengadakan fasilitas untuk mencari ilmu inilah seolah-olah kita sedang membuat akses untuk menuju surga namun sebabnya surga itu diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang berbentuk kewajiban dari Allah dilaksanakan maka untuk pelakunya jaminan dua rupa tina ngaji hiji urang boga ganjaran tina lakon wajibna nu kadua boga ilmu tina ngaji nah maka akan tercapai ayeuna ngaji ku ayeuna ngaji bisa boga apal ai ngaran apal modal amal ai apalnya eta ilmu ai ilmu tehnya eta kanyaho ai ngaran amalnya eta pengabdian ai pengabdiannya eta ibadah simpulna ilmu jeung ibadah motong lepas sebab ilmu itu merupakan salah satu hal yang bisa menciptakan ibadah jadi sekaligus itu ilmu yang bisa menciptakan amal itu diterima. Kenapa? Ibnu Ruslan sangat jelas mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal mahu ibadah teu make ilmu sanajan tatongkengan di isuk nepi ka isuk tetap ibadahna ditolak ku Allah teu ditarima. Na'udzubillahi tuh ya cek upami ibadah teu ditampi ku Allah untung rugi upami cek akang ayeuna tobat teu dihampura untung rugi tuh sedangkan ibu sadayana ibadah yang paling sempurna adalah salat kada dieu
Jenting akan wudhu ngadi kiai di mana wae nguruskeun salat. Jenting aja wudhu nguruskeun salat kabarnya. Tetap tanpa salat sekantero alam amal ibadah. Maka jelma tanpa punya nilai salat yakin ibadahnya semuanya bernilai nol. Awas. Udah ngaji di antara wisma. Tapi kuring ayeuna tereugrek deuleu aja. Tebungah ningali akang hebat. Kalau seandainya ecek ngadeg akan datang latar belakangna faktor pendorongna kunaon kutan pang akang daya ka dieu kunaon kutan pang ecek daya ka dieu faktor pendorongnya apakah itu pangna kompak seperti kieu oyeuh seperti kieu alasannya kupeda kiaina di luar daerah. Awas ku aing lamun modal datang ku eta. Sementara bagian kiai sama cai mapalinan pangarti nu datangan ukur 5 siji ulama setempat mapalinan fatwa nu datangan ukur 5 sapu salembur mapalinan pituduh jeung pangawuruh nu datangan ukur 3 hulu mingguan saeutik bulanan orok ketika jemaah ditanya spontan menjawab kunaon kutan kecek ieu pangaosan mingguan teh kawas kamarikeun muludan geuningan salin. Pak Kiai da teu aneh dina minggonan mah ngaulang lagi kiai satempat. Awas ku aing. Eta bahasa kudu dipertanggungjawab. Buku pripuh antar tradian gubernur. Leres. Sangsara balangsa. Aya kabutuhan bantuan aya dipimpin Tuhan. Yakin taraneang wali kota ibu sadaya. Gaduh papaten, gaduh papati, gaduh nu udur hayang dicampe cai ku ayat suci. Yakin tara ngondang bupati yang punya peran melayani, peran mengayomi, peran melindungi, bukan hanya moto polisi saudara. Yang termasuk punya peran itu adalah Kiai satempat. Betul. Betul. Ada cek. Ikan saliwat loh, ya Allah. Mau dibatur makan ajengan tuh. Lamun aya kiai di luar teh kalah tara datang. Ieu satempat teh poho. Kangge nu koclak kitu sih oge kiai. Ih aya. Da ai setan ngoclakeun bulu mah teu panang heuh. Didinya aya ajengan nu hese bayar aya. Di ditu ieu mah. Yo lolopan ka mana ya. Cing aing mah teu nyaho ya. Ieu menyaritakeun pasipatan jeung laku gitu. Mantong hayeuna tokan masyarakat jeung pamarentah terkadang da ajengan ieu loba nu teu balegna heuh. Jadi nya karasa ku kuring Pak. Kuring siga heuh saking ngomong ayeuna bener pedah kuring nu ngomong. Kita nyandung ka akang wani aing mah pedah we teh jeung pamajikan heuh. Da anggar sensitif awe mah nguruskeun nyandung aja babaturan. Galing bibirna teh. Padahal nyandung teh halal pakai serak. Montong mileraan karep geus mah berukas karekes teh gablek ka era. Ai batur dikawinkeun ai manehanana ngan biji wae heuh. Anu kitu teh jalma pikun. Jalma pikun teh nu pamajikan hiji wae. Teh pikun kumaha atuh suka dinya geus sok pijiran ku akang. Nah deui liam sejen. Kumaha cenah anu leuwih ti hiji pamajikanana 2 3 atawa 4 tanu kitu jalma linung. Naon sababna kapan teu puguh tujuan sakapun ka ditu, sakapun ka dieu. Narek ka mana sia nu puguhna cenah teh. Itu mah teu mending keneh modal. Geus so. Hakim poligami. Padahal meunang eta ceuk negeri jeung ceuk agami. Kenapa banyak istri benci suami, saudara? Ayo hakim kena berita, uing. Terusum hakim berita dina berita, poligami da aing mah teu keuheuh. Teu hayang nurutan. Ngan pas ngabandungan aing teh tas asar tadi di Indonesia inget keneh. Bermancoy teh berita hakim pemajikan datang tas minggona. Baru main. Apa dikarir sepet Pak Peter. Tong napa nu kitu cenah. Kapan aing teh meuli TV teh deuleut.
pilihan tah yang teh itu nu ngatur acara malimbui tah aing teh nya ka pamajikan teh nya ngawarowe da teh saya maruman mah setrek beremot terus aing teh salat duh dan salat teh Fatihah teh dirumboy ku mikiran Agim turun ku utang cek teh Agim ayeuna poligami geuning istri aing oke nancing teh turun ka salaki kasep aja oke minu kuhul ka Agim kunaon kutan aja minu kuhul ka Agim jawabna ku pena Agim teu ngawin aja lamun Agim ngawin aja mah enyoy siapa lo ngomong aing mah maka ngadukung we aing maka Agim da jalma pintar jalma berilmu atuh moal dosa daun sabab jeung ilmu na pelebah dia namakeun wae masalah gorengna mah da manusia itu maka siapapun orangnya pejabat TNI Polri Kiai santri salah bae tetap kaliru pada numpuk salah pada balatak eueuh deui pelebadinya solusi mun kaliru saling maklum mun salah saling ampun ngareuna hirup kitu kada pokojo lah montong mah kada wong teh hirup mah pangareuna pan ieu nu datelna tonggong anu ngagawa mana mah ieu leungeun kitu aja pelebadinya mah sok ajaran diantep pepecana sia ka aing mah leungeun ieu mah moal bisa itu pelebadinya mah matak sok ngareuna tuntut raut sauyunan ku cara daek ngat tuh di pengajian mah teu apal mana patani kuring tah teu apal mana padagang sedangkan diri teh padagang aya patani personil mobil pejabat PNS tukang macul tukang musep bagus udah aya tukang musep gitu lamun eueuh berarti warga Pakubut acan kumplit tukang musep tukang gapleh pernah aya jadi kumplit variatif aya tukang musep aya dengekeun dengekeun lur ahli-ahli musep lamun hayang hasil musep dengan ilmu ya teh aing lamun hayang hasil musep nu jadi ukuran di musep nu seukeut-seukeut teuing eupan mah alus cenah uing mah eupanage Pak Kiai kumaha ngomong tak cara setiap kakara diansongkeun oge geus girimil menang halus kitu mah tarojol babaturanna Pak Kiai butut kitu mah nu uing halus mah kumaha cenah aman uing mah kakara keur nyieun oge lauk geus ngendaragoan atuh halus kana ieu aing mah eleh kitu mah tarojol deui sobrang deui ya barutut mah eta mah nu uing halus Pak Kiai kamuhan amang jo Pak Kiai uing mah lamun rek museup poe Minggu Sabtu lauk geus naranyakeun bade museup moal isuk mah geus atuh sia nu geunang jeung dina cara ngalungkeun museup sing apa ukuran jauh deuketna kumaha cek posisi HS na pamajikan data apaleun jeung aing geus eta mah apal keneh aing nu terang museup dengekeun lur lamun pamajikan yang kerena kebelah kencang cirina ngalungkeun museup tong jauh teuing dikieukeun ge beunang ka tuh usut slap geus pakearkeun cok geus memeh ini teh pangloban sok putih lamun pamajikan yang kerek kebelah katuhu eta kudu rada jauh singra dua lamun pamajikan HS na nengkara eta montong museup jadi montong museup eta dina erek na ketong make jejeran anu itu ponok ulit teh da eta ge ilmu aing nerangkeun terus akam tara muka kitab naon sawabna ka eueuh kitabna ge eta diantawisna para dulur sok jadi gulung juri dan tukang musik ngan pokok di tempean sabab juri teh sok gemrong eta teh minimal 10 juri teh juri poho juri sebut
da sok poho kana kejo oge api-api seueuh gitu nu penting ngopi jeung wudu doh so jurig anti gatel wah sireum mah gemerong teu dirasa oh jurig kuat cangkeul kesel oge ngejedog keneh wae oh tah ke jurig teh di dieu ngajak kulit brong jurig teh aya sabar hiji aya 10 maca ayat kursi sabisa-bisa ho panyaringkah jurig teh da tadina pernah ngaji eta tukang usupna nyaringkah jurig teh hanya kau teu kabeh ngan salapan di deui ning teh ikah-ikah ya mah yo maca deui ayat kursi anggar teu ini maca deui ayat kursi ka 3 kali eta kalah darakang deui nu salapan gawat ya mah maca deui eta nu ngusuk teh maca jurig nu salapan teh heula mang mentong hoyong maca kursi aya sieun acan sia ka dieu deui teh nyoba babaturan wing aku naon pan sieun mah torek cenah teu ngadenge ini dibawakeun kitu eta diantaranya sok muga-muga panggih jeung jurig 10 eta pan aya jurig nu torek itu para dulur sadayana nya tah wayana ngaji naon nu rek diaji ayeuna yakin palabah dieu jeung akang ibu jeung bapak geus pada mawa judul mah nya eta naon mulut dan titik pasti sakitu leres dikawit kaping hiji dugikeun ka ayeuna kan samalah abdi geus ek 2 poe 2 piting teu balik ceuk uyos teu naroskeun deh indit kamari ti imah anu pangresaan Pak Kubu abdi teh angkat jam 10 beresat ka ditu indit magrib datang ka ditu di Tangerang ngaji abdi geus kitu eta di ditu jam 1 nepi subuh kana rest area Indramayu isuk-isuk jam 8 kudu geus ngacaprak di Banjarharjo kuing ka Cibingbin di Cibingbin tuluy kuring ka Gresik di Gresik tuluy ka dieu can balik eta teh mimiti tanggal 1 bareto nepikeun ka detik ayeuna sababaraha tempat nu kukuring di amah eueuh satempat ke murajaban bulan ieu asli aing mah ijem denge bulan muludan kabeh bapak-bapak marhabaan ibu-ibu salawatan barudak nadoman aki-aki arimit biasana make sarung siga besot teh geuning bogola di bawah nagok teh bon jurungkung nangtung teh anggar we bengkung teu balik deui teu bangeresek ibu sadaya aya 5 we mun pake sarung kitu saheng aing mah pasti tah sada odeng pindah anu mah geus agus kitu teh ocek ka manaki we muludan ni ngalalabring erek beurang erek peuting ada ka eta sini geus tah yang di sarung tah yang di samping balik tamara kelejing teu ngingetkeun bitis kesega suling tinggal pulang kurang daging akhirna sini ni pusing sabab sukuna dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing eta ni make da bapak ari cek aing oge kana edan mah kompak Pak Kuwu tapi lamun ayeuna ngajak eling pasti cilik pipir papipir mata mending pengen ngajak edan hirup mah kompak teu da sing edan ge sarare amat teh era ieu nah kalau teuing aing mah da ngacaprak ke dibayar aing mah sok ajaran teu ngacaprak papai jalan aya nu mayar moal ajaran heula potong sok nyebut moal aya acan mah ajaran heula yo kali itu ini ka anu pindah ka oleh cewek kadinya ngacaprak papai jalan ajaran aya geurang mabet mulut nu sangkut jeung paut jeung bulan mulut teh sanes ukur memperingati Kangjeng Nabi dilahirkeun Kangjeng Nabi dilahirkeun bulan mulut aya deui jalma nu kademes kana hakaneun tuluy disikut sia mah sagara dihakan kawas nu kokoro manggih tuh aya deui lalaki kolot SMS-an dasar nu terokan cenah dasar aki-aki 7 tuh deuleu dikikeun
celana bangsi kahanam tepara kaluhur ngacung eta mah celana teu asup karwah tuh cek poin oke nepi ka aki-aki 70 gaya da eueuh nini dalapan repah hayang apal aja aki-aki 70 hayang apal henteu biar gue cetak aki-aki 70 nah maksudnya aki-aki kolot 7 mulut merah semoga sanajan akan kalau pasti yuswa parantos sepuh tapi ruhul jihad semangat ibadah bagikan orang muda pada energinya amin amin ya robbal alamin ada itu betul aja pemahinan aki-aki itu dia yung aki-aki dipakai ngisianan budak curi ngaku WR paning siya dibikin sekali itu oh aduh ngahina kita pelanggaran HAM dan gitu sedangkan pedah naon cenah ayeuna diantawisna song-song malaikat Israfil teburu-buru ditiup pedah Allah mapadinan toleransi di dunia masih kene seueur aki-aki jeung nini-nini nu sok nyembah Gustina buktosna Allah jadi pemain inti masjid lain pemuda aki-aki pemain inti eta pemuda mah lamun ngadu bincuran di tengah lapang tah pakara mampu mantap maka masjid lumpuh anggar we para sepuh naon atuh ieu muludan maksudna geus teu aneh keur urang palbaji rek memperingati sejarah kelahiran Kangjeng Nabi leres ku pedah ceuk prasangka jeung ceuk bahasa mayoritas yen Kangjeng Nabi teh dilahirkeun bulan sing tarik jawab bulan leres ceuk kuing salah kok ngomong Kangjeng Nabi dina sejarah manapun tidak diceritakan bahwa Kangjeng Nabi lahir bulan Mulud sabab dina hijriah tuh ngaran bulan Mulud ayatnya Robiul Awal apa di mana atuh kecap Mulud dengeun kenceng sok Bandungan mamaungan mauludun aya nu nyebut maulidun harinya maulid kadeuleuh pangterangkeun mauludun tina mauludan teh mauludun hartosna mauludun nyaeta nu dilahirkeun maulidun tina asal kecap mauladun ngan ku sabab sat isim zaman isim makam palbadinya maka digantikan ku ahli nahwu jeung sorot jadi maulidun tidak ada bedanya seperti masjid nu asal kecap murnina masjadun ya kan kita terus kan pokok deui kana ilmu sorot teh yeuh nasoro yang suruh nasron teh geus para rokok deui we kitu teh kana idhar idgham teh apa ada jarang aing mah idghamna ge jeung pamajikan kita tahu ke umat apa heuh cing kata di antarana tah kitu para dulu mauludun hartosna nu dilahirkeun ngajawab sing nyambung sabab ieu perlu pengertian perlu persetujuan respon daripada konsentrasi saudara ini alasan kenapa disebut mauludan eta jelema mauludan dikecapkeun kana maulud padahal ngaran bulan ai maulud hartosna nu dilahirkeun berarti di dinya lamun teu dijabarkeun secara tuntas kecap mauludun ngan ukur nepi kanu dilahirkeun bakal dirongrong dengan berbagai macam pertanyaan siapa yang dilahirkan menurut kalimat itu kapan di mana tahun sabaraha tanggal sabaraha poe naon bulana ngaranna naon itu yang mesti dijawab mauludun hartosna nu dilahirkeun nu dimaksud dilahirkeun perbahdinya sanes presiden sanes gubernur melainkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua iraha waktuna poe na poe kangarna dua bulan nama Robiul ayah bulan Mulud jadi ngaran Mulud adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Robiul Awal masa itu apa sih peristiwa
peristiwa yang terjadi di sana adanya yang dilahirkan buktosna Kangjeng Nabi poekna Senin tanggalna 12 bulan Rabiul Awal. Macam nyebut mauludan ben bae da peristiwa maulud terjadi na bulan Rabiul Awal maka eueuh nu mauludan bulan Habib. Lamun nyokot kana inti universal muludan naon kesina racaban naon kesina anger kieu-kieu kene berbagai macam ibadah diadakan di acara itu hanya judul saudara tapi peran tidak mungkin lepas dari ibadah. Dina muludan dina racaban aya acara maos Quran maos sholawat marhabah tolabul ilmi silaturahmi sedekah itu kan ibadah. Dan judul mah pamungkus asal akur merek jeung besi pan ayeuna mah kaleng gambar kue jerona saroja pan kitu heuh kan paduli teuing nu penting mah hakaneun jerona heuh lamun kitu gambar kalengna gambar kue jerona karbit eta mah leuwih bahaya dong keneh ai saroja mah ngan saroja mah tara loba dina keler mangga cenah naon ieu teh saroja setelun hiji ai loba mah pirang-pirang roja panjama takfir eta mah ai sak mah kecap mufrad sak hiji sak gelas sak botol muri salimi 40 ulah nyebut 40 rimi 40 dibungkus ku kardus mulina sak dus itu nu bener muni sarimi cenah aja 40 montong menyebut sarimi atau 40 rimi salingkuh saya lamun 1000 perak nu diselakeun aya 50.000 mah eueuh 50 lingkuh mangga eta mah eta kecap maulud. Kenapa kita kecap maulud eta direalisasikan melalui ibadah bahkan ibadah ini dirutinkan tiap tahun aki-aki muludan nini muludan sepuh anu muludan pemuda pemudi muludan palabadinya belaan korban harta korban masa korban tenaga korban fungsi emutan bahkan mengorbankan kesempatan saudara di waktu ieu eceuk lain teu gaduh dipinal joaneun dikantunkeun darek muludan kasur empuk sareangeun dikantunkeun darek muludan pamajikan reuneuh koloteuneun dingkekeun darek muludan. Nah, sampai kita korbankan berbagai masalah duniawi, maka apakah faktor pendorongnya? Sanes katarik ku galib, sanes kabawa ku biasa, tapi lamun dipikir dirasa pangna kurang baik muludan hiji katarik ku aya ada iman ka Kanjeng Nabi, iman ka Rasul Allah jeung cinta ka Kanjeng Nabi. Iman ka Rasul Allah. Iman cinta ka Kanjeng Nabi. Nyaho aing ece ai Kangjeng Nabi salaki ece atawa lain sok ngomong meh tere montong nyebut sanes pan aing nage nyebutna ge lain sok da ke heula jijing heula ai Kangjeng Nabi Muhammad eta salaki ece atawa lain nah tapi ece cinta ka Kanjeng Nabi cinta ka Kanjeng Nabi seung hate gitu serius mah tadi anak nah muludan teu cinta ka Kanjeng Nabi maka sing serius nyebut cinta ka Kanjeng Nabi kompak nini montong deuleuk we era cek aya ajaran ente di dieu gitu cinta ece ka Kanjeng Nabi serius jeung hate bagus. Apakah ibu barusan bilang cinta itu takut sama suami apa tidak? Sieun ku salapin teu? Sungguh berani mengatakan cinta terhadap laki-laki lain seolah-olah kita sebagai suami tidak adakan. Akan kadamu eta bojo akan dibat cinta ka Kanjeng Nabi? Kadamu timuru henteu akan ka Kanjeng Nabi? Sungguh tidak punya rasa. Istri bilang cinta terhadap laki-laki lain, suaminya tidak berpikir. Aneh ini kan. Itulah keanehan cinta terhadap Muhammad. Walau yang bilang cinta itu
sieun dicerai ku suamina, padahal kanjeng Nabi itu laki-laki lain, bukan suami ece. Bahkan kakang reaksi luar biasa anehnya. Maka pamajikan ibu cinta kanjeng Nabi tidak ada reaksi marah di dalam hati. Gareskan. Bahkan banyak disapa aku ece kanjeng Nabi ku seueur mau sholawat. Di mana ece keur nyanjungkeun nyapa kanjeng Nabi, di mana waktu ece ini keur ngistika emok, di dinya teh ngistika pari di daster. Habibi ya Muhammad ya Habibi, muncul kurang dia kasihku oh Muhammad oh kasihku keur ya Habibi ya Muhammad kapergo ku salaki, kira-kira rek ditajong moal ku salaki ditenggel moal bang buktikeun akang rek najong moal ka pamajikan rek nenggel moal balik ka akang kalah kieu. Gusti alhamdulillah geurikeun bojog teh sajabah migawe pagawean rutin rumah tangga teu liren maca sholawat leres kan. Itulah kenapa sabab nu disapana kanjeng nu disanjungna kanjeng. Tapi kalau seandainya yang ibu sapa itu laki-laki lain selain kanjeng Nabi, yakin laki-laki akan marah semuanya. Contoh ece emok make dasar istika kedek wae salangkeung ceuk ece Muhyiddin aing mah yakin ece ditalakung tah. Aing salaki sia saha sabenerna sih. Kapan lain ngaran aing eta? Jakah kaki mulai nafsu lamun kitu. Tuh itu bedanya. Yang kedua, anehnya dan cintanya ini disebut ajaib. Biasanya kalau seandainya kita memperhitungkan merasakan cinta-cinta yang reguler, cinta yang biasa antara kita dengan sesama, tidak akan timbul cinta kalau seandainya kita tidak pernah jumpa. Betul. Tidak akan timbul rindu kalau seandainya kita tidak pernah bertemu. Dina hati mual bogok lamun teu ngajaran pajong, mual aya rindu lamun teu marengan urang patep, mual aya cinta lamun urang teu papanggih kata pribahasa tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta, begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Allahumma sholli wa sallim. Kapan ketemu kan? Anjing teh. Peduli teh dah ieu ka anjing heuh. Lamun cuma budak ayeuna mah pan kajar mah nyebut anjing teh. Nah, itu aja. Walaupun kita tidak pernah melihat postur tubuh Muhammad, tidak pernah telinga kita segetatumi ampun mendengar suara Muhammad, tidak pernah kita bertemu dengan Muhammad walau jangka waktu durasi sedetik pun, tidak pernah kurang sareng kanjeng Nabi, tidak pernah kurang ningali kanjeng Nabi, tidak pernah ada musuhankan kanjeng Nabi. Tapi konon hutan pelebadinya cinta ayah dina jero hate. Ini adalah yang mesti kita akui, mesti kita terima, mesti kita syukuri bahwa cinta itu yakin murni semata-mata anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Diberi cinta ke kanjeng Nabi-nya Kang, alhamdulillahnya Kang. Mungkin urang ditepangkeun sareng kanjeng Nabi ya kan. Begitu nasing seueur urang nyapa kanjeng Nabi ku seueur maos salat. Oh, kurang dieu marhabaan kan. Sholawatan osor, hadorohan, tawasulan. Mun aya nu maraot sok tahlil. Eta mah eureuna. Nu maraot ceuk astagfirullah. Eling Gusti itu modalna kiai tahlil ke nu kudu tahlil mah jalma anu cacap-cacap nu hirup oge sangkaruhan kabeh beukeun tahlil kitu tah komo anu mod
tuh cai ieu teh cai heran beda jeung cai kopi jeung susu. Ari cai kopi jeung susu beda na caeutik. Cai kopi mah hideung sakulilingna, susu mah hideung tengah naung. Oh, susu. Ini teu fakta aing mah hideung tengikeun. Teu oh ka dieu heuh. Ka dieu. Betul. Itu saha ngaran nu geuringna jam. Dudukeun kita ngajam kayak cik aing mah cicikeun atuh takdu ngagaweun aing. Kalau waktu sana susu ku si itu aing ngahaja da deuleu si itu mah balita. Da susu mah berlaku untuk semua umur. Kolot nyot budak utamana susu eceu sebab eueuh tanggal kadaluarsa sok eceu sing naikeun ka luhur susu eceu aya tanggalan dina handap eceu mata sok pikeun hikmah murudan teh sing daek nyusuan salah da ceuk aing oge dititahkan bener mah sia teh mah kitu da teu haram nyusuan salaki. Oh sok teh nyusuan salaki. Geus aya tara ditawaran-tawaran acan makan engke mah di mana bae saha we nu nawaran urang tampi. Keun anu eceu sing guruk teu puguh. Sok eceu badanya naon rupa ayeuna pelaksanaan anu ku Rasul dilakonan urang contohan urang turutan. Sebab urang tujuan muludan teh saja bakadorong ku rasa cinta, kita punya tujuan untuk menteladani Kangjeng Nabi. Urang mencontoh ka Kangjeng Nabi, tapi punten Kang. Aya pertanyaan ti budak, Pak Kiai. Tadi Pak Kiai cenah nyebatkeun kada nyontok ka Kangjeng Nabi. Heuh. Ari nyontok kanu aya, kanu teu aya, kanu aya. Nah, cenah kada nyontok ka Kangjeng Nabi, aya Kangjeng Nabi aya eueuh. Heueuh. Nah, atuh pakai ini tah kitu. Oh, hidang. Oh, pintar eta budak. Dagukeun kasep pageut. Generasi penerus jalma takwa, generasi penerus jalma tukang ibadah, ahli ilmu sarirat kedah hafal pengertian. Walaupun Kanjeng Nabi setelah tiada kita, jangan habis pikir saudara. Kanjeng Nabi wafat tidak mewariskan Avanza dan Innova, Pajero Sport, Fortuner dan kuda. Kanjeng Nabi wafat dengan mewariskan kebun hijau sawah lengkap. Kanjeng Nabi wafat dengan mewariskan emas jeung permata, melainkan hal yang tidak yang diwariskan oleh Muhammad untuk seluruh umat di akhir zaman. Apakah itu? 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. ulama. Tidak mungkin umat tahu tentang Al-Quran, tidak mungkin umat tahu tentang As-Sunnah tanpa dionlenkan oleh ilmunya para ulama. Maka langsung dideklarasikan oleh Kanjeng Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Beda halnya dengan hansip, al-hansipu warasatul abriya, hansip teh pewaris para abri. Nan abri terkutuk. Naon sababna bageula keur mimiti aya hansip. Diajarkeun latihan baris. Tina hiji peleton tah tina hiji regu eueuh saurang berkarya misalnya kamana seorang deh cek mana muncul oh kok hansip misalnya naon kapan ke siap lamun keur kieu kan mau ke siap ya teu datang kecemhu tilano kokoro ya sambil saya Pak gimana siap ising Pak beda siap kain komandan kuat komandan asa dilawan hari tak kena dikutuk kita komandan itu mah pokokan polos ya turek kutukan eta bukti jeung nyata sanajan jadi hansip geus liburan tahun seragamna teu loreng-loreng polos eta leres eta teh cek beda warna kutukan tidak dipersenjatai walaupun sebutir amunisi cukup opentung nyawa karet nyawa huyung tak
tapi keberanian Bapak Hansip tidak ingin kalah dengan Densus 88. Bila mana eta ti Densus 88 rek nembak penjahat, rek nembak bandar narkoba, rek nembak orang yang sifatnya itu terdakwa lalu akan terpidana tapi bijil di penjarana, mangka eta jalma bakal dikepung ku eta tim. Yakin nu ngepungna rek nembak lain sakurang ngaranna ge tim, ai tim teh minimal 3 TIM. Yo geus nepi kana plus berkah Hansip mah tara tiga jauhan disampeurkeun itu pas bunuh pisan. Naon sabab senjata Hansip teu bisa ngebuk jarak jauh sama Hansip masuk diperdayakeun ngarajaban muludan dina hajatan, dina hiburan Agustusan, dina papatenan, dina pemilihan sok aya Hansip mah selalu dipekerjakan saudara. Maka aya ciri nu mandiri idza sabata drum fitorik sabata Hansip ma'al liwail ahmar, di mana aya drum nambrak di jalan di dinya terlalu pasti bendera beureum jeung Hansip. Hidup Hansip hidup. Mungkin sing naik pangkat Hansip kan turun gaji anggar jarum coklatin sarawerebu di karetan si kerada tingkatkan gaji Hansip aku ulah naik Hansip itu harus bangsa 35 tahun ke handap ulah nu geus arasak teuing da nu mabok tung marapok si kaki cenah secanggih kan ayeuna mah aki-aki ge boga HP kan lamun ayeuna SMS jeung nini tara dibaca di ambuan SMS dekat tenjo geus di ambuan mah geus katanya direk ngantor ka Ganjar Nabi Kanjeng Nabi Allah nu tilu rupa. Satu, berpegang teguh kita terhadap konsekuensi hukum dari Allah yang telah waktu. Apakah itu Al-Quran? Yang kedua, beberes amal ibadah ku asuna nu parantos dilakonan ku Kanjeng Nabi, dicontohan ku Kanjeng Nabi. Tidak mungkin tidak apal ahkam tidak terangkan rincian. Tidak mungkin kita tahu tentang satu-satunya dan cara-caranya tanpa di-onlinekan oleh ilmunya para ulama. Jangan habis pikir, kita pusatkan saja untuk meraih kebersamaan ibadah. Maka urang ngaguguk karena puruk sepuh, urang sadayana palapah dia narima karena fatwa para ulama. Moga-moga para ulama khusus sampai urang sadeum sadayan sing berkah yuswana, marangfaat ilmuna, jembar nyedik jembar rezekina. Jangan ka urang ku fatwana bari sasarangan jeung urang di dunia tapi ka surga Allah taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salam
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.